Wilujeng enjing paruwargi sadayana nepangkeun nami abdi Marsandah Putri William di kelas 12 IPS hiji. Di dieu abdi bade ngadamel tutorial ngadamel jus alpukat anu raos. Bahan-bahanna sederhana nyaeta buah alpukat anu asak, susu kental amis coklat, seratus ml cai asak herang, es batu dibubuhkeun. Siapkan blender, lebutkeun sadaya bahan-bahan ke blender. Dan sadayana bahan-bahan ka blender.
alpukat top siap disajikan. Mangga para warga Sadayana, cobain gera, pasti ketagihan. Else does. Do I like that? It's easy to figure you out.